main saya boga kejadian ya ditanya dah hiji waktu aya jin dina sumur eta teh jin teh geus 400 tahun cicing di jero sumur eta teh bila dipinahkeun eta jin teh geus ku ajengan geus ku kiai geus ku palinter pokona namanya anu barisa minahkeun jin keukeuh eta kerembungan jinna eta embung pinah di kumaha teh teh pinah nah hiji waktu aya awewe kadinya cati pamajikan arek ngalacai kadinya teh ceuk beja mah cenah eta awewe teh cerewetna ka bina-bina kasalapina teh bae ya cerewet pokona batur hal meuli bala-bala hayang bala batur meuli emas hayang emas batur meuli mobil hayang mobil gitu tah si awewe teh cerewetna beda geus pusingeun cenah lakina oge hiji waktu tah keur ngalacai si awewe teh tigebrus kadinya ka sumur aya jinan tadi gitu teh murag dahana bae henteu reuwas salakina teh da majikan minta tulung ti hanap ku salakina teh nya ditimba hanapun timba teh nya tuluy diangkat salakina teh ku salakina diangkat nulungan pamajikanana ti hanap diangkat digere kaborna salakina teh dina hati ngagremet nah cenah pamajikan aing birat-birat cenah gitu cenah aya naon cenah pamajikan ulang birat-birat cenah uratna leuwih-leuwih ti awak pamajikanana cenah kitu satakerna ka satanagana beunang naik caritana mah kaluhur muncul kaluhur ai pas di luhur loh teh jangkung badak lain pamajikanana sing horeng teh jin anu ngageugeuh di dinya milu sumur eta milu naik kana timaan manehna teh kalieu kumaha tuluy ditanyakeun ku salakina teh nah lain pamajikan urang ngadon maneh anu naik cenah kitu ngajawab eta jin aing teu betah cacing dihanap cenah ge pindah ti dieu ayeuna mah cenah ge aya pamaji aya awewe nu cerewet cenah dihanap anjing anas ku aing didengikeun tah kitu jin oge sieuneun kudu cerewet mah omong lalaki bener kitu mah caritana teh aya wajengan ku yeung geus cedaikeun ku cerewet mah kabur eta jin tina bener berarti aing mah lamun anu cerewet mun aya jin deh bere nu cerewet anas ku aing didengikeun bener